Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nu kasuhun kapupuhu SMP Negeri Salapan Cimahi. Komite sekolah guru-guru SMP Negeri Salapan Cimahi bagia kasadar rencangan siswa-siswi SMP Negeri Salapan Cimahi. Ibu Miwah, Bapak sadarek sadayana, kum kadulur-dulur mitra baraya sadaya. Sata acana sumangga orang sasarengan nyanggakeun puji sinarang syukur ka Gusti Nu Maha Agung anu parantos maparin kesehatan sareng kakiatan ka urang sadaya. Alhamdulillah ku jalaran nikmat cimantena dina danget ieu urang tiasa kempel ngariung. Di tempat dina raraga paturai tineng kelas 8 SMP Negeri Salapan Cimahi. Salawat sinarang salam urang sanggakeun kajunjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluargana, para sahabatna, kali urang salaku umatna. Amin. Langkung dipayun simkuring sedia nyanggakeun pangwilujeng rehna siswa-siswi kelas 8 parantos lulus ujian nasional tahun 2025. Satu acana di dieu aya sabaraha rupi acara. Simkuring bade medarkeun heula runtuyan acara diantarana nya kahiji bubuka, kadua galindeng ayat suci Al-Quran, katilu nyanyikan lagu Indonesia Raya, kaopat unjukan paturai tineng tanapi masrahkeun kelas 8 ti Bapak sakola, ti Bapak komite sakola. Nu kalima biantara pangdedeuh ti wakil kelas 8 jeung wakil guru. Nu kagenep panampi ti wakil sepuh murid. Nu katujuh rampak sekar paturai tineng ti murang kalih kelas 8. Nu kadalapan doa, nu kasalapan tutup dilajengkeun musofafah. Ibu Miwah, Bapak anu kusimkuring dipihormat, salajeng urang mincak kana acara anu kahiji nyaeta bubuka. Hayu urang buka acara ieu ku bacaan bismillah sasarengan. Acara salajengna nyaeta galindang ayat suci Al-Quran sareng saritilawahna. Mangga acara disanggarakeun ka rerencangan nu parantos mancan tugas. Ngahaturkeun nuhun ke rencangan nu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan aya manfaatna khususna kanggo anjeunna, umumna kanggo urang sadaya. Nincak kana acara anu salajengna nyaeta nyanyikeun lagu Indonesia Raya. Mangga Ibu Miwah, Bapak supados ngaradeng. Mangga Ibu Miwah, Bapak carolik deui. Nincak kana acara salajengna nyaeta biantara pangdedeuh ti wakil kelas 8. Mangga acara disanggakeun ka rencangan anu parantos mancan tugas. Nincak kana acara salajengna nyaeta biantara pangdedeuh ti wakil guru. Mangga acara disanggarakeun ka mantena. Nincak kana acara nu salajengna nyaeta panampi ti wakil sepuh murid. Mangga acara disangkankeun ka mancena. Nincak kana acara salajengna nyaeta rampak sekar paturuy tineng ti murang kalih kelas 8. Mangga kasadaya rencangan supados ka tempat nu parantos disayogikeun. Nincak ka acara anu salajengna nyaeta doa. Mangga acara disanggarakeun ka rerencangan nu marantos mancan tugas. Alhamdulillah acara ti kawit dugi ka akhir parantos dilaksanakeun. Kalayana lancar. Hayu urang tutup acara ieu ku bacaan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin.